Punten. Pak, iya Pak, tolong Pak. Kunaon ceng hari dia? Tabaga ongkos sang balik mang. Ya di dia geus 2 minggu bolak-balik bayangan imah mamang. Aran sa aran. Kemod mang. Kumaha tadina ieu Pak? Pak. Woi. Oh. Nya kitu cenah mang hayang papanggih jeung mamang. Terus arek balik manehna teh goblok ongkos. Ari Aceng benang alamat urang ti mana? Tina tok-tok mang. Arek karunya. Ai mah kumaha kanu kieu teh? Pak, kumaha cek Bapak ieu Pak? Sarua bigi lapar. Ari Aceng sasapoena nginaon? Newakan papatong mang, sok diupahan sa papatongna 5.000. Ari dia nginaon newakan papatong. Blok. Sakola teh? Henteu mang, pusing mang sok kana hulu. Ap kurang mah sakola mah, teu daek mang. Demi beh. Lah, terus dia ka dieu yang naon? Hayang HP iPhone 15 Pro Max maksimum Ultra HD mang. Sang naon kitu? Paling jeung main game dianya. Aku. Lain mang lain. Sang nyeun konten newak papatong mang, doang Dede Inun. Lamun HP aing teu bisa ngabulkeun. Tapi lamun nyakolakeun dia mere pendidikan, mere ilmu aing siap. Wah, up mang, sakola mata hayang, bukan privilege aku mang. Geus, minta ongkos balik bae mang. Sabaraha? 800. 800. Naik naon? Naik bus eksekutif mang cenah ge. Aduh. Geus kieu bae. Yeuh jeung ongkos balik, mang. Uruskeun ieu budaknya pokona mah. Oh, siap, Mok. Atuh kupuhara ieu bobatok si Wini Salam dak. Kunaon dianya peporongos bae. Atuh iya si Wini Salam diharap kamera doang bager merian duit nyin konten diburi mah doang kieu deuleu. Wah nya heueuh kabira-bina ieu budaknya. Paling hargana sakumaha sih bagi manehna mah? Cobain ngomen, gak punya hati lu Win. Tanyet, bantu ramaikan komennya. Ternyata gini sifat asli Wini Salam.